Bismillah ngawit sim abdi bahagia di kampung ini. Alhamdulillah ngahiji ku berkah sholawat Nabi. Majlis al-ihsan tempatna ngariung sareng ngajina. Dipimpin ku pun guruna al-ustad Yayan Amina. Pohara luar biasa Pun guru nusok ngurukna di kala siang malamna. Tekaraos kacapena nu penting warga-wargana pada ngaraos sadaya. Kapun guru sadayana nu ilmuna tos pohara. Teu aya deui seuna nu sobarna kawargina masihan kana ilmuna nu barakah kana jalana. Oge pun guru anomna al-ustad Somad Namina. Nu sobar sareng ikhlasna ngajak ka masyarakatna. Ngarajak pangaosana sholawat nu didawamna ka masing bumi wargana. Pada ngaos sholawatna oge ngaos bulanana. Tilu opat sareng lima nu tos berjalan lamina. Dugi ka taun ayeuna langsung dipimpin seuna Ustad Yayan ngurukna ti kidul sareng kalerna. Pada ngahiji sadaya dunya te asa caangna. Berkah kumpul sadayana ti masing-masing bumina. Bade ngaos sadayana mudahan pangaosana. Teu aya padam-padamna ti mulai bapa-bapana. Dugi ka anu ngorana. Moga Gusti tiasa nampi kana doa-doa kami. Nuju tolabul ilmi nu ngarep syafaat Nabi. Amin 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 mujibah sailin.